Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam. Sallallahu ta'ala ala nabiyyil akmalil abkham Sayyidina Muhammadin Zil makarim wa syiyam wa ala alihi wa sahbihi jamatid dinil aqwam, amma ba'd. Qala rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabi azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal qalb. Wa qala fi kitabil hikam, zal tabatha alaika amrani fangdur asquluhuma ala nafsi fattabi'hu fa innahu la yasqulu alaiha illa ma kana haqqan. Wa qala fi kitabi zimana lagi, kacang panglai kacang cinong kacang panjang gegebengan Haji Agai geura ngomong, kami hayang gerak ngadengean. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ulah poho ka Allah anu maha suci sangkankin urang dirahmatan. Amin. Amin. Amin bunya. Masya Allah. Iya, tengaruh kadia corona mah. Mudah-mudahan orang sadar disehatkan tadi. Amin. Aminan makana nu ilu amin didoakeun ku kula, mudah-mudahan sing geura kabayar hutangna. Amin. Ngaruh saja. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ulah poho ka Kangjeng Nabi sangkankin urang di syafaatan. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ulah poho kana ngaji sangkan pageuh keimanan. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ulah poho ka kiai lumayan purah magahan. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ulah poho ka Haji Agai Wahyudi najan ke nyarekanan. Amin. Buah kopo, buah kopi, ibu-ibu ya bu, bapak-bapak ya pak. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Bapak-bapak ulah poho kanu ngajadi istri lumayan purah ngepelan. Amin. Ibu-ibu ya bu,
Aminan buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ibu-ibu oke ulah po kanu ngajadi salaki lumayan kurang anetan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masyaallah. Kumeunangeun jasa ya hareupeun kenapa loba nu hararang ge sok grogi kula mah lamun dihareupeun loba bika baju hayang nembak bae. Bener nama kuring bu, ya penting ya kudu kapan deklang. Ngan dipikir-pikir kuku lagi, naon naik kapan deklang, ayo mendang eueuh. Atuh mending barengkok lumayan di barengkok, mah balik di barengkok menang berkah. Oh, balik ke sesalaman jeung Abah Haji Ahmad, alhamdulillah menang doa. Astagfirullahaladzim, dia orang dia orang sangka baik dengan perasaan ikhlas dan rela serta mengharap ridha Allah semata. Mudah-mudahan orang dina wengi ieu dipasihan sifat kesabaran. Amin. Aminan bunya antara naon buah mah buah jeung yakin nalika di hiji tempat geus kumpul 40 jalmi maka aya nu ngaminan amin dan ibarat amin tersebut amin awali. Amin ya Allah ya Rabbal. Makana lamun aya nu ngomong komo bentukna lafaz doa di aminah. Karena lain lafaz doa ge bentuk omongan eta ngajadikeun doa. Misalkan teteh ira teteh munggah haji di mana horeng boro-boro munggah haji yang darza papoe ke aing maripuh mau yusim corona. Nah begitu cukup diamin aminan punya ibu yang munggah haji bapak yang munggah haji mus daftar hayang bener munggah haji hayang buka duitna terus berhubung pula di dia perdana di barengkok kikian perdana geus punten abaji abdi bade ngaijajahkeun doa supaya tereh munggah haji ieu mah khusus anu tacan gaduh ijazahna ari entos gaduh ijazahna mangtong siap nurutan siap diijazahan ku kula siap kalamun cikula ajajtukum maka dijawab kepada hadirin mobil tubain siap naon harti najib geus kalau ngomong ditutup itu siapnya bismillahirrahmanirrahim turutan bismillahirrahmanirrahim Allahumma walwah walbon jual sawah jual kebun ajaztukum ulah zuri si haji agay marukan munggah haji tengah jual sawah jeung kebun macam-macam daripada orang nabe kunaon karena khawatir jalma kuari maka yang geus aya geus nisab tapi tidak daftar aja benar BC ku Kiai Barengkok mah kerok ai maji dimasukin ge imah nak gigir ai kuari ku aja ge urang rangkas ngomong hei bapak ibu punten nalika urang geus diberi rezeki ku Allah cukup pikeun bekal urang munggah haji manis tato kawasa mampu urang pikeun ngalaksanakeun haji intina mah duitna hampurannya kayak teuing maka eta kewajiban urang selaku umat manusia pikeun menunaikan ibadah rukun haji anu nomor kalima sok ulah diengke babasak engke cenah jaing mereka gede kebon gampang lah mereka udah daftar heula bae ke insyaallah nalika geus daftar mah asal urang percaya keyakinan urang kandel naon anu ku urang dikorbankeun eta datangna berkali lipat ka urang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aya jual sawah jual kebon imah
TV jual kotok terus berapa haji jual kotok kebo embe asal kurung naun ulah jual si imah anu laku pikeun nambahan ongkos muka haji asal imah naun ulah maka jelema tersebut mampu hukumna ngalaksanakeun ibadah haji. Awas ngade cek Kangjeng Rasul lamun jelema geus mampu ngalaksanakeun haji kari-kari kumaha hook kana duit jeung biaya anu jeung maraban anu jeung meuli anu maka nalika kumanehna maot geura milih bae maotna antara Yahudi jeung Nasrani. Naudzubillahi min siap nu boga duit daftar insya siap anu gaduh entis bade daftar siap ji atuh geus daya ngomong aing mah aing loba duit bodo-bodo aing mah ngajual sawah jeung ngajual kebon imah aing mah pake pasea ucing ge rubuh koreh-koreh cong salaki aing nyarna apa bodo-bodo geus teu kadeuleu kowe ngomong haji kitu mah ulah leutik hate munggah haji Allah anu ngatur artina lain nisab tapi nasib aku nasib ibu pada hadirin sadayana asadakumullah nalika jelema geus ditakdirkeun kudu bahagia kudu bisa ngalaksanakeun haji walaupun ekonomina melarat cek paribasa liuk ragap tayak tapi cek Allah kudu angkat munggah haji mah dia angkat karena naon karena nasib anu kuat sabalikna jelema anu mampu pikeun ongkosna sehat awakna tapi cek Allah can nasib mah buktina tahun kamari tahun 2020 namanya berangkat haji padahal dulu pula bagian naik berhubung aya masalah corona di stop tidak boleh ada yang ngalah haji maka eta nasib kumaha teu ngalah haji ayeuna urang jalma teu mampu punten Pak ieu penting sekali kurang dibahas karena naon rata-ratana jelema begitu daftar ngadenge nunggu lila maka jadi hook kana ngajadi duit mending digolangkeun ku ieu panyakit ieu masyarakat punten awas aya tuh di Lebur Abdi di Rangkas Bitung beliau cik paribasana ragap luak lieu ke leakeun lubak libu ke lebokeun misalkan tapi nalika kumanehna berangkat tahun kamari 2017 munggah haji kunaon wasilahna kumanehna tukang urut ieu si jelema tersebut katakan arana Bapak HR Pak iya si Bapak HR Pak anggaplah ekonominya lebih rendah kurang boro-boro kumanehna mikiran hayang munggah haji hayang dahar sapopoe ngaresekuan anak jeung pamajikan ripuh tapi is Bapak HR jempolna boga kelebihan tukang ngurut nu diurutna balurah Bapak Dewan ieu Dewan unggal minggu be diurutan malam minggu diurutan dina hiji mangsa ieu Dewan ieu arek munggah haji na plus naon cenah plus murah ongkos lagi 250 juta ku Dewan murah ku Dewan mah sakitu mah atuh begecek urang dina pas keberangkatan Abah Haji punten nalika kumaha berangkat cek pamajikanna Noel ka Pak Haet kumaha ka sakina kumaha ieu arek berangkat munggah haji cenah ge munggah haji plus mah musim kebal di dituna 20 poe emang bener munggah haji plus mah di dituna 20 poe tapi lamun munggah haji PHI reguler doang kurang itu 40 hari munggah haji plus mah 40 hari bahkan ada yang 18 hari makanya berangkat lagi datang ke itu tanggal 8 ke tanggal 8 langsung kumanehna wukuf di Arafah cek Dewan lalaki nahunya aku kumaha kelang bapak di Mekah kumat ya encok bapak ya tukang urut di Mekah mah ditoel ku pamajikan mending si HR baik urang yuk ongkosan bener ayo teangkeun cokot kartu keluargana cokot KTP-na jieunkeun paspor berangkat jeung urang berangkat Pak HR tah eta Pak HR jelema anu teu boga munggah haji nih sok Bapak nasib nasib anu bagus geus ibu bapak udah putus asa cek akal mah cek logika mah moal mungkin aing lempang ka Mekah moal mungkin aing bisa hiber ka Mekah lantaran aing teu boga duit itu cek akal urang sedangkan anu nentukeun Allah Subhanahu wa taala sagala ge boga aing cek Allah
lamun cek aing kudu berangkat mah berangkat geus ngadoa mudah-mudahan ku berkana maulid, mudah-mudahan ya terutama anu tacan bari jeung hoyong munggah haji, mudah-mudahan sing bisa angkat haji, amin ya Allah ya robbal alamin. Makan aminannya dengan perasaan ikhlas dan rela serta mengharap ridha Allah semata. Mudah-mudahan urang dinaungi ieu dipasihan sifat kasabaran, katawakalan sareng dijauhkeun tina sifat kakufuran, kamunafikan, kalaliman jeung kangedulan. Oleh karena eta hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka yang senantiasa terus masihan babara nikmat ka urang sadayana, di antawisna nikmat iman dan Islam yang pertama kita syukuri, nikmat sehat badan sinareng emutan, bahkan nikmat anu paling ka urang karoskeun yaitu nikmat di mana urang bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, berjabat tangan, bersilaturahmi dalam rangka menghadiri acara peringatan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu, riung mumpulungna urang di dieu, bengkok ngaronyokna urang di dieu, bersilaturahmina urang di dieu, ngajadikeun hiji wasilah pikeun dipanjangkeunna umur urang, pikeun ditambahna rezeki urang sesuai sinareng konsep as-silaturahmi tutawilul umra wa tajlibur rizqa. Amin ya Allah ya rabbal. Salawat kali salam mudah-mudahan selalu dikocor golontorkeun ke seorang manusia anu diutus ke Allah sebagai basyir, nadir, da'i dan sirajam munira. Beliau adalah seorang manusia yang punya level cerdas pikirannya, tajam otaknya, keras kemauannya, yang memberikan segala pengalamannya. Juga seorang manusia anu dicap ke Allah sebagai manusia anu normal, ideal, loyal, kapabilital dan akseptabilital. Eta mah cek urang barengkok mencek kurang Jerman mah seorang manusia anu cager, bager, bener, pinter, jeung jalingheur. Beliau adalah dzil makarim wasyam, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad. Oke, selawat anu ngadoang zulan pamudah-mudahan selalu dikucur golunturkeun ka para keluargina, ka para sahabatna, tabi'in tabi'atna, dugikeun ka urang selaku penganut ajaran agamana minal masyriq ilal maghrib. Mudah-mudahan kin urang jaga kasiuk sareng kacauk ku syafaat anu agung timantena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratal mukarramun, para al mukarram masyayikh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh istalim, berikut pimpinan pondok pesantren sadayana alladzina lam yudkar ismuhum ta'ziman wa takriman, alladzina ja'u min amakinihim anu tetiasa disebat satu persatuna nanging insyaallah mudah-mudahan urang doakeun para kasepuhan, para kiai urang, para guru-guru urang sing ditambih-tambih kamuliaana, sing ditambih-tambih kabarokahana, sing dipasihan yuswa anu panjang tur barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, teu hilap ka aparatur pemerintah, Bapak Lurah, alhamdulillah Bapak Lurah parantos aya sareng urang, masyaallah hebatnya luar biasa. Sebelum naik ke sini beliau ngobrol dulu sama kita di sana, hebat, ngadukung pisan. Jarang orang boga lurah doang kieu geus ulah dikamamanakeun komo ulah geura dikubur lamun can paeh mah. Doakeun lurah urangnya mudah-mudahan kepala desa jadi kepala desa, ulah jadi kepala dosa, amin. Amin. Ulah ditempo awakna tapi tempo pecina. Panjang pecina ge eta lamun disotkeun aya sapoena dieusi ku nyiruan. Ampura Pak Lurah. Masya Allah, orang doakan aparatur orang ini terutama Pak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, berikut ketua sinareng anggota BPD na manawi aya sami anu kupribados dihormati tur dibanggakeun. Urang doakeun mudah-mudahan aparatur urang ieu kenging taufik sinareng hidayat ya Allah Subhanahu wa taala salilana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, teu hilap ka para bapak-bapak, para kasepuhan, ibu-ibu, para pemuda, para pamudi, para murangkali, para santri, maas santriah. Ayo santri. Mana santri? Santri atau santriat? Pokona sadayana anu hadir di dieu khususna wa umuman anu ngupingkeun kana pengarah ieu suara teu diwiji-wiji ku pribadi sadayana dihormati tur dibanggakeun, termasuk tukang sound jeung tukang kamera. Nah, tukang kamera awaskeun ieu na lumayan di awak aing gagahna. Ulah doang geureubeul, kula ceramah ieu Bu. Kula nangtung.
eta tukang kamera mah HS. Oh atuh gula uhulua dulu cenah haji agak jadi bobongkong nu ade mah gula sampai HS gula nangtung ya ada lo punten apa haji geus pokona kukulan teu diwiji-wiji kabeh urang parengkok dihormati ngan dua elemen dua unsur dua jelema anu teu dihormati saha hiji rangdang ora kadua parawan bejeuna eta mah teu dihormati dan disayangi eta mah dicintai dan dirindui ikan hiu goyang-goyang I love you sayang pasti eta dina hatena ieu nu hareup bertanya-tanya udah jaga ini semoga pemajikan tancan oh gitu naik entah yang marek ngagawean tukang kamera ibu-ibu sadayana bapak-bapak asadakumullah dina wengi ieu urang nyaeta memperingati acara kelahiran Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh dibaca kurang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi kita tingkatkan cinta kepada Rasulullah SAW dan menjadikannya suri tauladan dalam kehidupan bersama baca baik ibu-ibu masuk isin hiji maca aran serangan kadua sok maca nempo foto serangan isin oh sok kaset na foto asli nama biasa baik biasa ke ibu jik pemajikan apa kebau baik oh jangkung atau jangkung ibu mantap cip salah cip pemajikan kami ke nu jangkung mak kana dada atuh lamun nangkep gitu aing suka mana mandi aing urang barengkoknya aduh kumaha anjing bahnya daripada sarare siap ngaji siap sampai jam berapa sampai jam 12 siap sampai jam 1 siap sampai jam 2 jam 3 jam 4 atuh manyang ngaji sampai jam 4 edan kuat merenong to namun penceramah nanti digotong ya mudah-mudahannya khusus pribados mudah-mudahan di pasien taufik sinarang hidayah Allah di pasien kakiatan dina acara na urang memperingati Maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abah kasepuhan para bapak-bapak sadayana tipayun pribados ada acara neraskeun kana cariosan pribados aya dua maksad aya dua tujuan dongkapna pribados ka dieu anu kahiji pribados tirangkas Bitung anu tepatna di Kampung Ona Kampung Cimanggu Desa Rangkas Bitung Timur eta lembur kula dongkapna ka dieu saja silaturahmi khususna ka warga Kampung Barengkok wa umuman kasadayana mustamiin mustamiat anu hadir di dieu mudah-mudahan silaturahmi kula di dieu ditampi sehingga ieu ngajadikeun silaturahmi awal pikeun keberkahan hirup urang amin ya Allah ya Rabbal ditampi silaturahmi na Bu anu kaduana pribados dongkapna ka dieu nyaeta sejak nyubadanan kana pangulemna panitia perayaan hari besar Islam peringatan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ayana kitu melalui hadwasat Abah Haji Ahmad kaula ditelepon korima zaman telepon ieu Bu laju teu naon ari jeung wauh mah mun lamun teu wauh bisi naonan awas ya antara naon wauh henteu kana banget tadi telepon diangkat muhun deh masih mending di muhun-muhunan dong coba lamun mere nomor rekening dikirim be 12 juta misalkan ya mah udah jubuh bah dikirim bebeda ke masyarakat alhamdulillah gustil jeung kiaina nempon teu nyaon teu masyarakat menungguan be horenganan mah oh wajib cek kiai nelpon salah di nelpon nu edan tuh pae nu geus lawjeung kula mah nelpon kitu naon endorse nya ji lamun kieu mah iklan haji lain iklan ngabejaan teu naon nelpon ge nya wasilana Bapak Haji Ahmad nelpon abdi ka dieu diwarang ngisi acara dina acara Maulid Nabi pidoana mudah-mudahan dongkapna abdi ka dieu nyubadana abdi ka dieu mudah-mudahan sasieur sabeuneureun ageungna
panjang nasa jungkel beaseun, mudah-mudahan aya hikmah jeung faedah jeung mudah-mudahan aya ningkatna kana ibadah urang tinu kamari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kurang gareh ngarah tereh dina acara maulidan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ieu merupakan hiji tradisi umat manusia, umat Islam khususna, lain di Barengkok bae Bu, lain di Rangkas bae, lain bahkan di Pakistan, di India, di Bangladesh. Abdi kapungkura bahaji punten waktu di Mekah karena rencangan abdi orang Pakistan, orang India, orang Sri Lanka, orang Bangladesh ditinggalikeun ku abdi waktu semuludan. Ieu dina muludan di paling ditumakan paling jalupang sok aya dongdang teh nya anu kekeboan anu memasjidan bari jeung ampar jalmi doang kieu 2000 3000 ditempokeun ku abdi ka anjeunna. Cek abdi sok sok ada Indonesia mia sah cek abdi namun cek urang mah dada ku dia. Ieu lembur aing Indonesia, ieu acara muludan gagah kok kumaha bahasa tampo dia di aing ditempohkeun eta di Pakistan. Allahu akbar. Doang di Monas eta mah soor jalmi lain ribuan nih bahkan belasan ribu. Allahu akbar. Naon eta ngagungkeun lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat jasa ieu urang Barengkok hebat pengaruh corona di dieu mah. Ulama tahlilan bae tahlilan dirangkas cek lurah, Ustaz tolong dong pakai maskernya atuh aing tahlil mah bebel pepang atuh ayahna bae kitu bener aing mah keur kieu mah ih jamal kadenge enggak kita takut ada yang ngotot teuing teu naon bila perlu tewak aing geus tewak mah keluarkeun deui aing kurasa-rasa teuing masyaallah. Tapi alhamdulillah kok aparat urang aya nya ngadukung insyaallah keberkahan maulid disehatkan bakat anu gering di dia ditagerkeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu di tradisi muludan ulah dieuweuhkeun Pak Bu, ulah sampai untuk dilaksanakan ulah lantaran naon nalika hiji lembur geus teu ngayakeun muludan eureun teu ngalaksanakeun muludan maka keberkahan moal aya moal nyawanan bae hiji buktina aya di ditu di lembur kula eta di komplek tersebut bah aya hiji komplek arana komplek BTN atau perumahan eta di dinya mah telok muludan jelemana barokahna eueuh. Naon barokahna eueuh jeung tatangga teh wau urang nanyakeun jelema si A si Pulan, Mas, rumahnya si Pulan di mana? Enggak tahu. Boleh kan mari di mana? Eta akibat naon? Barokahna. Hari wali masing-masing kanyahoan paeh 3 poe didiekeun ka lembur kami. Anu urusan tebegug dibikeun ka lembur abdi kampung Cimanggu geus diurusan kieu ku kami dikuburkeun kami bisa kadarakaan kan patuh kipayah meureun. Lain urang BTN bae urang Cimanggu ge beunang lembur abdi dikuburkeun nanya urang BTN nih saya mah Pak Ustad kenapa ya di lembur saya mah begitu cek abdi telok muludan dia mah jengkel sama kan abahnya muludan ulah sampai deweukeun ya masyaallah ieu keberkahan Kangjeng Rasul ya dina muludan urang jeung tetangga pendak jeung para al-mukarram urang bisa kumpul di dieu nya atuh alhamdulillah kacang papais di hareupeun urang lah masyaallah ieu panitia ku gagah-gagah teuing kabeh saking jelema lobana kabeh diberkatan moal jaga aya atuh aya tadi katempok wae insyaallah mudah-mudahan panitia na kacepretan ku rahmat Allah subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh muludan kenapa kita mengagungkan muludan punten ngajelas sakedak karena naon karena urang hayang diaku umat Kangjeng Rasul intina bae heula kunaon urang kudu ngalaksanakeun muludan bae karena urang hayang diaku ku Kangjeng Rasul hayang digolongkeun manusia anu cinta ka Kangjeng Rasul. Karena apa urang hayang diaku cinta umat Kangjeng Rasul karena Rasul begitu cinta ka urang bogoh ka urang deudeuh ka urang karunyaeun ka urang tingali Bu punten nalika Kangjeng Rasul bade dicabut anu ngajeri nyawana Allah ngutus malaikat Israil cek hiji kaol Allah nyarios ka Israil turun ka alam dunya cabut nyawa kekasih kami cek hiji kaol mah bere pertanyaan
bade ayeuna apa bade mungkin baik. Maka Ijroil bu ieu makhluk Ijroil ieu malaikat Ijroil can pernah seurik jeung can pernah ceurik. Awas. Ieu malaikat Ijroil can pernah seurik jeung can pernah ceurik. Tapi pernah seurik kumanehna waktu Kangjeng Rasul naik ka Sidratul Muntaha bertemu dengan malaikat Ijroil. Ijroil senyum baru pertama, dan itu tidak akan pernah senyum lagi sampai hari kiamat. Anu kaduana waktu Ijroil pada nyambut Kangjeng Rasul beliau ceurik. Kan Ijroil mah disebutna ge si raja tega, teu neukeun nu kawinan, teu keur nu panganten anyar, teu keur nu orok kene, teu keur nu anakna loba, teu keur nu anakna teu boga anak, bisa tega kumaha. Nalika datang cabut beres urusan. Awas da Ijroil. Maka Ijroil diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa junjunan Allah. Ditaruh saja ku Ijroil, punten junjunan abdi teh ditugaskan ke Allah pikeun nyabut nyawa junjunan. Apakah junjunan kersa ayeuna apa engkin bae? Cek Kangjeng Rasul lamun sakira-kira geus datang ajal kaula poe ieu cabut Ijroil. Tapi hiji pertanyaan di kaula, naon jaminan Allah pikeun kaula lamun kaula dicabut nyawa poe ieu? Cek malaikat Ijroil atuh bukan junjunan. Teu terang abdi mah. Ya Allah mah teu nyariosna naon, teu ngajaminkeun naon pikeun junjunan. Cek Kangjeng Rasul tanyakeun ka Allah, maka Ijroil kembali dia menghadap Allah, Gusti junjunan alam Nabi Muhammad naroskeun ka abdi lamun Muhammad dicabut nyawana ayeuna naon jaminan Gusti pikeun Muhammad. Maka cek Allah dina hadis qudsi, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Bedakeun Ijroil, kaula ngaharamkeun kana surgana kaula pikeun para nabi-nabi. Nabi anu diciptakeun ku Allah, dijadikeun nabi ku Allah sadayana 124.000 nabi. 124.000 nabi. Tapi cek Allah pula ngaharamkeun kana surga kaula pikeun nabi-nabi anu sanes. Hatta tadkhulaha anta, terkecuali Muhammad anu pang pertama masuk surga. Dibejakeun ku Ijroil, Kangjeng. Pokoknya mah sukses. Hidup di alam dunia penuh dengan caci maki, penuh dengan penderitaan. Ternyata Allah telah menjaminkan surga untukmu wahai junjungan. Cek Ijroil senyum Kangjeng Rasul, ya senyum, tapi beliau kelihatan masih ada yang mengganjal. Maka ditaruh sedih ku Ijroil, kok kenapa Muhammad? Kelihatannya masih ada pertanyaan. Muhun Ijroil, lantas apa yang ada di benak anda wahai Muhammad? Cek Kangjeng Nabi, muhun kaulah menang jaminan surga nanti Allah, lantas jaminan apa untuk umatku? Cek Kangjeng di dieu kurang katingali bahwa Kangjeng Rasul ternyata sangat hebat, toleransi karunyaeun kanu ngajadi umat, karunyaeun ka urang barengkok. Mudah-mudahan ieu meunang doang barengkok jelema nama lalempang. Amin ya Allah ya Rabbal. Atuh cek Ijroil atuh komo eta Kangjeng terang ati mah naon jaminan pikeun umat Kangjeng. Moal endah bejakeun deui ka ditu, wayahna bejakeun, maka menghadap dirilah malaikat Ijroil ka Allah Subhanahu wa taala, turun hadis qudsi, wa inni haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhula ummatuka. Cek Allah kaulah ngaharamkeun kana surga kaulah pikeun di asupan umat-umatan saiden, kecuali umat Muhammad yang terdepan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Ternyata sebelum umatnya Nabi Adam, saencana umatna Nabi Nuh, ternyata urang barengkok anu pangheulaan asup kana surgana Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Itulah perjuangan Kangjeng Rasul. Mantap apa tidak Bu? Hebat apa henteu? Karunyaeun apa henteu? Atuh karunya bahasa aing udah lo ngomong gede tadi pulsa bae ge 15 poe 50.000 ka usia ari ieu arek muludan satahun sakali 100.000 ngomongna mahal amat. Tinggal di perjuangan Kangjeng Rasul. Masya Allah, masih banyak ibu-ibu bapak-bapak sadayana perjuangan Kangjeng Rasul, di antara sakaratul maut. Ngaji heula kedap punten apa? Di sakaratul maut Kangjeng Rasul mengalami yang sangat sakit luar biasa. Begitu dicabut ku Ijroil nyawa Kangjeng Rasul,
Maka Rasul mengatakan, apa ini Ijrail? Naon ieu Ijrail ku nyeri-nyeri teuing? Maka cek Ijrail, hada sakaratul maut. Ieu teh sakaratul maut junjunan, cek Ijrail. Masya Allah ku nyeri-nyeri teuing ieu sakaratul maut, sehingga ngadoa anu ngajadi junjunan Kangjeng Nabi, ya Allah, Allahumma khaffif alayya sakaratul maut. Ya Allah, mudah-mudahan dientengkeun, digampangkeun abdi dina nandangan sakaratul maut, ku nyeri-nyeri teuing eta sakaratul maut. Cek Ijrail, Gusti junjunan ieu teh tos menang entengkeun. Ieu geus menang ngagampangkeun 70 kali tikalan. Hah? Cek Rasul. Ai kitu menang ngagampangkeun 70 kali tikalan sakieu keneh nyerina. Laju kumaha lamun nyabut umat aing? Cek Rasul. Junjunan atau nyabut nyawa umat Rasul mah atuh manusia biasa ya atuh biasa bae. Langsung bae dibodot. Aing ku nyeri-nyeri teh. Kangjeng Rasul 70 kali lipat, 70 kali keringanan, begitu hebat nyeri nah luar biasa. Makana ngadenge lamun nyabut umat na Kangjeng Rasul atuh biasa bae teu diringankeun. Kangjeng Rasul ngadoa deui, Allahumma khaffif ala ummati sakaratul maut. Cek Kangjeng Rasul, ya Allah, mudah-mudahan Allah ngagampangkeun kana nyerina sakaratul maut pikeun umat kaula. Alhamdulillah. Makana ibu lamun teu aya perjuangan Kangjeng Rasul, urang sakaratul maut masya Allah pohara nyeri luar biasa. Yang namanya sakaratul maut itu pasti ada, karena apa? Karena itu proses kematian. Ayo jelema teh gitu. Sapoe saputi eta proses menuju kematian. Awas ngade Bu, lamun teu aya keringanan, teu aya doa Kangjeng Rasul, maka tidak menutup kemungkinan urang barengkok sakaratul maut setahun setengah. Naudzubillahi min dari ieu geus. Ya kadang-kadang jelema nu sakarat baku keluargana jadi inuman bae. Kadang-kadang cenah bere darah teu moal kapajung cenah. Bere bae oke jadi drink, atuh hirup bae ceklok. Berhubung aya proses permintaan ti Allah atas wasilah doa Kangjeng Rasul, maka alhamdulillah umatna Rasul paling jago ge meureun atuh saminggu ting torek saminggu ge. Sapoe sapeuting eta sakaratul maut, maka dina ngadoa ge urang Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Mudah-mudahan Gusti ngagampangkeun ka abdi dina nalika abdi sakaratul maut. Eta doa geus nalika sakaratul maut mah ulah kobal nyeri. Teu percaya yang maji. Ulah sok ngomong teu percaya bisi dijajal isukan. Naudzubillahi min daripada perjuangan Kangjeng Rasul untuk kita umatnya. Sekarang manusia ada yang melarang untuk tidak boleh melaksanakan mauludan. Bukan hanya adanya pandemi corona ini Pak, bukan. Tapi apa? Atas dasar otak kumanehna, atas dasar pemahaman kumanehna bahwa ngalaksanakeun samodel kieu eueuh ti girangna. Babasaan eueuh ti girang masih eta ti girang ge encan. Eueuh ti dituna ti ditu ge henteu. Nah, eta muludan kumpulan teu parugu eueuh ti dituna. Heh. Muludan mah bidah, kurak dia bidah. Pas anakna mawa berkat didahar ku dia. Eta bidah. Awas ya bicain ngabidahkeun. Wayana kurang interogasi, wayana kurang omongan atas dasar apa Anda membidahkan muludan macam-macam. Seorang ulama besar, ulama anu tabakhur ilmuna, hebat ngajina, semua pan ia kaji, bahkan dia bisa mencetuskan atau bisa mempublikasikan 600 judul kitab. Awas, ini 600 judul kitab, bukan 600 jilid tapi 600 judul kitab. Manusia hebat karena gagah ngajina, Masya Allah. Bahkan dilakob para umat-umatnya bahwa manusia tersebut dilakob sebagai Imam Syafi'i Asghar. Siapa beliau? Beliau adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Saja Bu? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Syafi'i Asghar. Tidak salah satu kitab mana menerangkan cek Imam Jalaluddin As-Suyuti, ma min baitin aw masjidin aw mahalatin kuliah di maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam
illa hafatil malaikatu dalikal bait awil masjid awil mahal wa salatil malaikatu ala ahli dalikal makan wa ammahumullahu birahmati wa ridwani wal mutawaffuna bin nur yakni Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Idrailu wa Qarbailu wa Anyailu yusalluna liman kana sababan liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata hawana jawaba munkarin wa nakirin ngartos arti entok sarua bae Bu kuring teu ngarti makana kudu ngaj kudu pin kudu gagah kudu ngaji moal ngarti urang malah mun teu ngaji lantaran urang mana bilai geus kudu ngaji kajeun teuing ibu-ibu mangajina ge saminggu sakali gagah nisbah ka ibu-ibu bapak-bapak ngajina saminggu sakali gagah nisbah ka bapak-bapak karena naon disebut gagana eta makan makom ibu-ibu makom bapak-bapak lamun nisbah ka santri awas ngaji saminggu sakali boloon karena naon karena santri mah ngajina kudu tiap waktu isukna beurangna sorena peutingna kudu ngaji geus gagah ibu-ibu ngaji saminggu sakali ge gagah ibu sok ngaji Bu sok aya pangaosan di dia alhamdulillah kudu pinter punya ibu bisa sampai adus ih nanya bisa sampai adus tausin parimanya ai jelema teu bisa sampai adus tausin ulah doang kerebut salaki jeung pamajikan eta salakina lamun numpang labuh bae keteprok deui jeung salakina naik ka dieu ge tuang nama cenah kakayeulan mus cenah jalan mun leumpang cenah labuh deui kunaon kitu atuh biasa neng komo gore cenah malam Jumat ayo urang ka kamar rek naon kemana ih atuh kumaha buat cenah geus kumaha bae di kamar mah cok pamajikanna moal dibere ku kami lamun kumaha teu bisa sampai adus mah neng tibang sampai adus kumaha kitu sampai adus dengekeun sampai adus mah nawa itu somagodi laju bae kapan pamajikan dasar salaki boloon salaki cilok ngaj kalau kukumpulan jeung kia Jumat ge di mana hor berjamaatil salat sunah telo kadeul sedekah ngeun hayang ado beak dicare kanan we teh care kanan apa dasar salaki boloon eueuh kanyaho jampe adus dina we teh sama godi lain nawe tau sama godi jampe adus mangkana kudu tatanya ka pamajikan kan kieu kami masuk ngaji saminggu sakali di mana ngajina ibu di musola ieu ngajina makana hirup mau sok bibisan mau pipinteran bae kumaha ih ngising-ngising untung ngomong darepeun kami coba lamun ngomong darepeun batu oh burung aing mah rumah sabae jeung salakina aing mah rumah sabae na kumaha kitu teh jampe adus denge ke jampe adus mah nawe teh sama godi kumaha itu kami setiap jampe eta doa setiap doa eta pasti diawali dengan Allahumma geus jampe adus eta Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi kitu ge telok ngaji si kakak mah ih kudu aing mau dibere ku aing aduhan ku aing ngrok aing aing karamat ya naik kohara aing ega kayana bae mah teu hayang izinkeun kakak mah jampe adus nawe sama godi dal be pangulu cek pangulu aya naon dia kaya sarman atuh iyo cek teh kaya yo salaki boloon babasaan cenah jampe adus nawe itu sama godi ih nawe itu sama godi mah jampe ngisingnya dia mah cek pangulu atuh di bejaan ku dia kaya atuh di bejaan kumaha cek sia atuh cek ulah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi kitunya pa penghuna kitunya cok pangulu dia mah sarman boloon dia kaya nu edan udah jampe adus mah dengekeun aing arek nawa itu sama godin endah arek Allahumma ini minal khubusi wal khaba'isi eta nu li abdon orang panguluna ge belegu
telok dek ngaji. Naudzubillah min. Soleh ibu bapak. Cok malaikat Gusti, mudah-mudahan urang barengkok diapunten tina segala dosa-dosa. Baik orang barengkok RT 0 hiji anu ngayakeun wasilah muludan maupun manusia-manusia anu datang di tempatna masing-masing pikeun ngahadiri muludan. Mudah-mudahan dihampura tina segala dosa cek malaikat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedangkan doa malaikat punten Bu, malaikat diciptakeun ku Allah tina cahaya anu bentukna takwa ka Allah. Seorang malaikat tidak pernah melakukan maksiat ke Allah. Tugasnya malaikat wa ammahumullahu wa rahmati wa ridwani, datang turun nyebrak ngampar rahmat Allah jeung karida Allah pikeun saha? Pikeun manusia anu eta aya di eta tempat pikeun urang turun rahmat Allah. Nalika rahmat Allah geus turun Bapak Ibu, Masya Allah kelar dah semua urusan. Beak lamun geus rahmat Allah ngampar turun datang ka urang sagala boga Allah, surga neraka boga Allah, urang dipikasayang ke Allah. Cek Allah silahkan Anda mau masuk kemana, mau ke surga pintu yang nomor berapa silahkan masuk. Karena apa? Karena Allah geus sayang ka urang. Maka jelema hakikatna anu hadir di dina muludan eta teh dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, disayang ku Allah Subhanahu. Nalika maut diantosan ku surga, nalika keur hirup di alam dunia dipasihan kaberkahan, dipanjangkeun anu ngajadi umurna kalawan umur anu barokah. Nalika anu rumah tanggana disakinah mawadah warahmah dan tidak haram jadah. Hayang ibu sakinah mawadah warahmah di rumah tangga ibu. Bu bladir repeba ibu hayang rumah tangga sakinah mawadah warahmah hayang ibu boga anak anu soleh hayang bener. Lamun ibu hayang boga anak anu soleh maka ibu kudu soleh. Karena naon? Karena anak adalah hasil citakan, sedangkan ibu anu ngajadi citakna Bu punten kupingkeun ya. Citakan anak itu aya di ibu punten, lalaki mah ngadonan. Citakan aya di ibu. Lamun ibu hayang nyieun pancong kudu make citakan. Pancong kudu make citakan surabi. Awas, ibu bener hayang boga anak nu soleh hayang. Maka citakana wayahna disoleh ya citakan. Nalika citakana geus jadi soleh maka insya Allah hasil daripada citakan tersebut ngajadi soleh. Mun lalaki mun bikang soleh terus aja buku main hayang eta soleh kumaha bu anu kumaha teu ngarti solehah kitu tajoh kabeneran mau pengaya kula lah di dia ibu-ibu mah nya kadang-kadang sok hayang ngeunahna bae gitu. Lamun ku kula di bejaan ilmuna di bejaan cara-cara aos lain ngabohong ieu mah yang tadi lain jadi sok ngabohong walwah walbon ima bener ya. Lamun ibu ku abdi di wartosan carana supaya boga citakan anu soleh koyong siap moal marah benar oke deal. Nalika ibu hayang ngajadikeun citakan anu ngajadi soleh wayahna 7 kewajiban kanu ngajadi caroge ibu kudu dilaksanakeun. Siap kan repe janaon ya bakal sebuan 7 rupa kewajiban kanu ngajadi salaki ibu wayahna kudu wayahna laksanakeun da urang cita-citana kayak bukan anak nu soleh. Wah eta egois amat tiru. Geus ulah nepo salaki, ulah nepo harga diri, tempo bae anak urang supaya jadi soleh. Heula ibu-ibu, bapak-bapak heula mangke. Ibu-ibu heula. Bapak-bapak ge aya tenang. Jeung kula mah cara 4 jam. Nasuku naleungeun kabeh 4. Awas 7 rupa kewajiban pikeun ngajadikeun citakan orang soleh sehingga anu keluar anu ngajadi hasil daripada citakan jadi soleh 7 rupa kewajiban pikeun urang nu ngajadi istri kewajiban kanu ngajadi salaki di dieu kan loba nama ieu rumah tangga akur bener loba anu geus kawin di loba
Ya mungkin ada yang belum kawin sebagian. Itu pun kalian kalau ada nasib, ada jodoh besok atau minggu depan kawin. Alhamdulillah. Jadi ulah bahasa aing mancan kawin ieu can rumah tangga ieu teu kudu ngadengekeun beureun ji, teu kudu kumaha. Jaka hayang mah dong hayang kawin. Ilmu can boga. Awas, penting baik ku pamuda ku pamudi komo ku bapak-bapak jeung ibu-ibu mah. Mana terutama pikeun ibu-ibu karena naon? Ibu-ibu anu paling ngaruh kanu ngajari anak. Lihat Imam Syafi'i, beliau besar menjadi ulama yang hebat karena apa? Karena didikan seorang ibu. Awas. Ibu adalah madrasah paling utama, madrasah pertama untuk anaknya. Mana 7 rupa kewajiban? Saku maca kaidah santri lamun bisa ayo turutan yang kaji. Hayaun wa ghadun wa ta'atun wa sukutun qiyamun wa du'aun wa irdun binafsiha. Hayaun wa ghadun wa ta'atun wa sukutun qiyamun wa du'aun wa irdun binafsiha. Qiyamun wa du'aun wa irdun binafsiha. Eta cek santri lah gama gitu. Namun cokot baheula mah kieu. Hayaun wa ghadun wa ta'atun wa sukutun qiyamun wa du'aun wa irdun binafsiha. Gitu tuh. Hiji kuping ngan kabikang, kasalaki kudu wirang kecuali dina ranjang, buka acuk buka sinjang tah. Laju bae. Ilenya dok lain jorok kumaha haji. Japanita. Ieu mah aya morosot boga duit, nalika teu boga duit pancang sabukna. Awas. Kudu izin ka sahatena kanu ngajari salak. Salaki bo, punten dia apa kasepuan ya, kudu mah hayang deukeut ka ibu-ibu hayang nyari karena mantep. Kudu izin ka salaki. Renge. Izin kumaha? Izin aing mah ka salaki, lamun aing mah suara aing harus teuing tinu ngajari salaki. Ih, salaki mah biasa bae volume nomor 2, kemudian nomor 8. Oh kayak sih. Udah izin ka salaki loba pamenta, sedangkan pangala salaki sotik. Arti. Awas inget di kana anak soleh geus elehkeun bae awak. Nafsu kaburikeun. Kurang cita-cita hayang jadi anak anu soleh. Kan cita kana di ibu meureun. Bagaimana sih? Cita asal mula. Kudu izin kanu ngajari salaki izin aing mamun lelempangan kadeuleuh ku salaki aing komo mereng teu make tiung. Izin lantaran naon nalika aing teu make tiung ke salaki aing mah kabawa jadi biasa kitu kan jelema kuari mah. Salaki nu teu make tiung, pamajikan teu make tiung, salakina anu tarekan benar. Ampun aja kurang ge jelema supaya bae salahna. Ieu mah kalau salah setik lagi bae aing seueur-seurikeun. Oh, salah pamajikan teu make tiung. Aya salakina ngalewat, kumaha kapan keur tetangga? Heh, pamajikan dia teu make tiung, teu boga kaisi. Molawan dia teu ngajar tuh. Salaki na kapan ditarekan sing karunya ka salaki bunya. Awas wae na kudu izin kanu ngajari salaki terutama urang menta kabutuhan urang anu sifatna lain wajib dikeun ngajari salaki, menta tapi na leuwih tina ukuran ngajari salaki. Contoh hiji tuh ayaun wa godon dua mata sing peremkeun tong loba nu didalekeun tong sirik kamilik deungeun kasalaki mapadekeun pusing kasalaki dicarekan ben wae salaki. Oh aing mah teu kabeneran boga salaki miskin. Allah kabegog teu doang batur nasib aing anu goreng dasar mah aing keur kawin ngan dibawakeun potok muyung jeung endog 2. Wari rumah tangga geus 15 tahun teu beubeur teu tamu teu kalong teu bangkong teu daun kaung teu bako teu gas-gasna acan.
Allah kabegong ngedul salat di aing mah teu kacara si Eman jeung si Emin rumah tangga dan anak 2 tahun geus kabeli motor Beat jeung mobil Avanza. Deuleu aku kumaneh deuleu. Hirup ngajedog bae coba dong batu. Oh beak salat diterekan. Unggul biasa salat. Hiji doang padahal mah hiji tadina kurang napakah meureun ekonomi kitu. Patukan ka mana ba? Punten. Pan kitu bikang mah. Ih macam-macam. Eta masalah awas ya. Masalah sakali saumur hirup sampai paeh moal poho. Terpada orang bae bah. Oh, ai. Masalah nama keur tahun 87. Aya masalah deui kuari, beda masalahna tahun 2020 eta nu 87 di bawah. Bener tuh, eta bikang. Ulah macam-macam bikang. Daya ingatannya kuat, hebat. Sakali ngomong, orang masak kecap, kumaneh mah 300 kecap. Manuk anu hiji, manuk 2, anu hiji repeh, anu hiji ngacoblak bae. Eta nu ngacoblak, eta pasti manuk bikang. Biasa tukang manuk emang ripu yang mana bikang jeung lalaki na ieu manuk. Pokona tempokeun kula, mana anu nyawaran aku eta pasti manuk bikang. Cuma orang jelema bae ge jelema atuh sungut bikang kasebutna ge sungut baso. Bir baso. Kenapa bisa demikian, Ji? Ya karena bikang diciptakan ku Allah mempunyai 2 bibir. Serius ya. Hiji bibir luhur. Anu kadua bibir handap eta. Mun ceuk kula mah ceuk kula eta bibir bikang saduana ge nu ngayah. Oh nu gagah. Kunaon nu gagah naji? Atuh bibir luhur aya. Puntuan kumisan. Ora kumaha ngayahuna. Aya bibir handap kumis aya huntuna eueuh. Pan aya ji cenah eta nu handap aya huntuan, lain huntu eta mah sehung. Asa. Jadi geus kodrat Allah eta mah ternyata bapak-bapak. Kumaha atuh carana? Syukuran. Lamun salaki boga pamajikan cerew. Beugi ngomongna hayang mun. Ugu masal. Eta ngaku. Lamun salaki boga pamajikan cerewet beuki ngomong syukuran ulah ditalakan gawe naon. Pabausahan aing menang genep ge leuwih ti dia menang isukan ge. Palurahan aman aing mah percaya. Mane mah PNS lain, kiai lain. Pabausahan dia cenah goreng sungut ditalak dia kayak kuai dia aing mah isukan ge kawin deui. Asa pangga kan. Ulah kumaha tuh syukuran alhamdulillah Gusti abdi menang pamajikan anu cerewet. Eta syukur pertama. Kaduana tindakan awas nalika pamajikan ngawerwen udah sok dilayanan Bapak. Repeh dengekeun kan tadi dia ngalap naon ngalap syukur hadir naon bikang cerewet pamajikan cerewet dijadikan modal untuk mendapatkan ganjaran ti Allah. Ti Allah sabar be dicarekan ngawek-wek be dong kaleng rombeng. Urang mah baik ieu. Ya awas. Kapungkur di zaman tabiin di Hadramaut di Yaman aya namina Abdurrahman bin Bajalban. Abdurrahman bin Bajalban. Iya Abdurrahman bin Bajalban seorang manusia anu apik ahli ibadah gagah ibadah nage tapina boga pamajikan cerew di kabina.
tuh antik salah setik kok masalah loba mah KB diuntai masalah-masalah yang lalu kembali hadir kembali bicarakan padahal itu ulama besar tapi kumaha tindakan Syekh Abdurrahman bin Baljaban beliau teu ngalawan repeh beh sugan lamun pamajikan nyarekanan ganeng dia bisa dikaput ku yang bibir dia repeh bae repeh terus nalika aya masalah dicarakan anu akhirna awas kisah ieu anu akhirna Syekh Baljaban ieu mengasingkan diri kholwat menyepi hayang ibadah leuwih tenang kamana lumpang ka luwung tadi leuweung tersebut papanggih jeung manusia anu keur menggembala ya ada manusia-manusia di sana Bahaji yang lagi menggembala di saat manusia yang lagi menggembala maka disamperkeun ku Syekh Abdurrahman bin Baljaban badai gabung mangga badai gabung mah teu naon tapi dengan syarat ibadah urang kencengan siap kehebatan si orang pengembala tersebut ibu setiap ngadoa kumanehna langsung burulug dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Awas. Begitu cek kumanehna Gusti mudah-mudahan abdi poe ieu hayang dahar ujung bakakak daing kotok. Burulug langsung ti langit. Langsung aya Gusti abdi mah hayang nginum anu seger dot datang. Atuh Abdurrahman bin Baljaban kaget. Oh, ieu manusia gagah-gagah teuing, hebat-hebat teuing, kumaha elmuna? Ditaros ku Abdurrahman bin Baljaban dengeun bapak anu cek urang bapak punten ari ieu bapak sakti-sakti teuing gagah-gagah teuing setiap ngadoa langsung dikabul ku Allah datang ti langit naon doana cek bapak-bapak tersebut kami sebelum ngadoa sok silsilah hadorot ka cenah ge aya wali di daerah Yaman anu ngaranna Abdurrahman bin Baljaban orenganana eta anu nanya atuh kaget kumanehna lain cenah Abdurrahman anu boga pamajikan cerewet teh oh eta wali eta ieu macem-macem wali eta gura ge balik langsung we moal endah ieu mah mending kana jeung pamajikan aing mah ternyata diangkat Allah derajatna jadi wali ibu bapak punten nalika menghadapi seorang istri anu cerewet seorang istri anu lumayan rada nusun kumanehna sabar kumanehna tawakal narimakeun kana kudrah jeung iradah ti Allah maka diangkat ku Allah darajatna ngajadi wali geus bapak-bapak kuari mah ti mulai penting ieu kaisukan ngomong ka pamajikan nek isukan mah lamun nyarekan ulah asa-asa teuing beakkeun bae acara kanannya kunaon gitu kakak atuh buah mah jadi wali oh jadi wali nikah atau wali murid tuh awas hikmah daripada kisah tersebut ternyata seorang manusia yang sabar Allah ditinggikeun darajatna mudah-mudahan urang dipasieun kasabaran sehingga derajat urang martabat urang pangkat urang ditinggikeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah rabbal ayaun wa godun wa taatun tilumun salakini tah buru-buru geura lampah ulah sok wani ngabantah ngomong-ngomong nu teu ngeunah ceuk salakina neng wayahna ka kapangjieunkeun kopi laju bae kapan merong kumaneh naon teu kadeuleu kami teh esuk teu eureun geus ngumbahan geus nyuci piring geus nyuci baju ngepel teh kotok ngalayak kudu leungeun kami kumaneh datang hayang dijieunkeun kopi naon leungeun kami 1000 beak salakina ditarekan modar dia salakina padahal nama salakina kan ngomong gitu doang neng pangjieunkeun kopi kumaha ceuk pamajikan teh ngawer-wer kabeh disambat dasar salaki bolongan lain mamantuan kan ngajari pamajikan ieu nyieun kopi ge nyieun kopi di masorah batur rumah tangga geus 20 tahun geus nyaho jalan ka dapur kudu kuleungeun aing bae eta bapak dia beakan anakna dihareupeun modar dia macam cari itu kemana ke dapur kopi aja non aya dapur ya kuluyur mang tadi kuluyur nyaran di dapur terus mang nyaran di dapur nyaran kopi kutra ketrek cok salaki na korowok di beka pemajikan neng mana kopina atau tanah sunduk oh sunduk Indomar modar dia mulai tilok naon tilok juga kayak ngopi sumpah kuring mainnya
cangkel orang diuk deh ya tidak larangan lamun geus nangtung diaji jaga lamun ceramah ulah sok diuk deh naon kitu kena kumaha gitu mau diuk ulang langsung balik awas made bu kembali deh ayo mangga ibu mereka mana aduh bisa kurang jelas cenah meureun aing mah kita usia jaga di rumah ada kasep cenah yuk deui bae kumaha apa mbok kuring doang kasep sok ieu mah awas nah nu ade ayaun wa godun wa taatun wa sukutun opat salaki magahan ku geulis kudu kupingan ulah sok wakan embalan komo bari ngajebean salakina marah datang tiburi tidak pun bagor doa aing ngirikan kopi dan aku suruh Indomaret oh Indomaret loba